Sabab cek Kanjeng Nabi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Bakal datang hiji zaman anu mana umat Islam eta ngajauh ti para ulama, ngajauh ti para fuqaha, ngajauh ti para ulama, hartina fuqaha ahli bijak, wal fuqaha hartina ahli fatwa, jama-jama anu alim jeung ngamalkeun ilmuna. Tah engke umat Islam aya dina ngajauhan ka para ulama. Nu dipika cinta ku anjeunna teh lain ulama, nu dituturkeun ku anjeunna lain ulama, lain fuqaha. Tah eta zaman ruksak lantaran ulama sebagai pewaris Nabi, sebagai pewaris petunjuk eta tos dijauhan, tos dikasampingkeun. Kabukti eta teh di zaman ayeuna, zaman urang malah mah di zaman ayeuna ulama teh dicaci, ulama teh dimaki, ulama teh digogoreng, padahal jasa-jasana luar biasa gede. Ngan ungkul ku kasalahan saeutik digogoreng, digede-gedekeun, dicaci, dimaki. Bila mana umat Islam geus ngajauhan para ulama, cek Nabi fayabtalihimullahu bitsalathi baliyat. Allah bakal nurunkeun balai, 3 balai ka eta umat. Awaluha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Nu pertama Allah bakal nurunkeun balai ka umat nyaeta dileungitkeun kaberkahan dina sagala usahana. Usaha urang kurang berkah lantaran ngajauhan ulama. Ongkoh usahana lancar tapi selalu ngerasa kurang. Nu aya hawa panas kasirihan, hawana kurang cukup, angger kurang bae, eta usaha berarti henteu berkah. Atawa hasil usaha teh lain dipake ka ngadeukeut ka Allah, tapi usaha teh hasilna kalah matak jauh ka Allah. Eta nu kitu usahana henteu berkah. Jadi usaha anu berkah mah boh saeutik, boh loba, tapi matak eling ka Allah, matak bersyukur ka Allah, matak sabar kana naon anu dibere ke Allah, eta nyirikeun usaha anu berkah. Dipake dina jalan Allah, eta oge nyirikeun bahwa usaha eta berkah. Matak sangkan urang usahana berkah, dibere cukup, urang ulah ngajauh ti ulama lantaran memang usaha urang niar rezeki urang kudu make ilmu anu dituduhkeun ku Allah melalui Kanjeng Nabi, melalui para ulama.